Di hiji lembur kacaritakeun aya dua jajaka batur layut. Sapapait sama manis ngan saha anu apal dina hiji rasa eta papisah rasa anu antukna patuja iah pajauh kulantaran hiji wanoja anu kacida geulisna. Tah itu tah Awewe bang, awewe keur naon ya ieu di walungan aya awewe. ke. Eta teh anu kacaritakeun si Milaning Rum teh ya bang. Sembilan minggu sing ngadenge euy ngaranna nama anu sok kacaritakeun keluarga geuningan. Eta mah bang, nempotina geulis nama anu sok kacaritakeun keluarga. Ayo atuh sampeurkeun ka handap bang. Ayo ari daek mah. Tapi era euy urang mah. Jeung we atuh maneh sampeurkeun ka handap ka ditu. Aduh, urang tungguan di dieu. Ari maneh. Nya atuh ari kitu mah urang ka handap heula nya. Heeh, Jung. Maneh tunggu di dieu. Heeh. Siap. Sampurasun. Mangses. Asa nembean ningali neng dipalih mana nya? Di abdi ke kampung sabelah, Kang. Di dieu teh putrina saha? Abdi putrina Bapak Soma. Oh, Bapak Soma. Pupuhu kampung teh nya. Nuhun ning Akang terang. Puguh ge kaleresan. Pun Rama teh sok nyarioskeun.
yang di kampung sabelah teh aya wanoja anu kacida geulisna saurna teh putra bapak Soma. Ah, akang tiasa wae. Muhun, Kang. Manawi nami neng teh saha teh ya? Abdi mila ningrum, Kang. Cekap disebat ningrum bae. Oh, muhun. Tepangkeun nami abdi teh Bang Bang Kaca. Biasana dipanggil Bang Bang. Oh, muhun, Kang. Duh, Kang, hapunten sanes kirang sono. Tapi kaleresan pada melangna tos rengse. Ngomong naon wae tadi maneh, Bang? Biasa. Bener tapi itu cek maneh. Awewe teh sinilah ningrum teh ya. Anu kacaritakeun keluarga. Pokoknya nama gelisna wanti-wanti endahna kabina-bina. Mantap pokoknya. Tuh, urang hanya akal tuh milu tadi euy kahanap jeung maneh. Sama salah sorangan. Alah, Isu ke urang mah rek panggih deui. aduh. Heeh. Ulah balik ayeuna mah gurit. Balik, balik. Balik. Puguh kieu neng saatosna kamari tepang sareng salira teh akang aya rasa anu dugi ka wengi teh tiasa kulem teu tiasa tuang balas kungemutan salira manawi neng kagungan rasa anu sami sareng akang. Ah, akang mah sok tiasa wae. Salarosna mah sok sanaos ku abdi teh dicarioskeun oge. Abdi teh sami aya rasa nu ngait dina dada sapertos akang. Atuh upami kitu mah manawi katampi rasa tresna akang kasalira hoyong diwaler ayeuna. Muhun, Kang, katampi pisan tresnana. Pasti mana maneh, Bang? Biasa kesepuhan awewe. Oh, emang awena di mana kitu? Tadi masih di ditu kene di bukit tapi arek balik cenah. Istilahnya orang kayak urusan ieu. Oh, nya tuh sok. Heeh. Wih, di mana, Neng? Abdi ti bukit, Kang. Oh, rurusuhan teu. Teu. Oh, syukur atuh pamit kitu mah. Cerali kelas sareng akang di Mangga, dieu. mangga. Gitu, Pak. Neng, akang teh ti bareto ti mimiti ngadangu jeung ningali Neng teh. Akang teh asa gaduh rasa ka Neng. Kang, hapunten anu kasuhun sanes berarti abdi bade nampik pamaksadan saya akang. Cuma abdi teh kalaresan tos dijantenan ke Kang Bambang.
Oh, nya tuh. Goblok gitu si Bang. Ku aing awe eta teh keur diincer-incer kalah ka pieulaan ku si kehead Bang. Goblok si Bang gitu. Awas ya ku aing ayeuna. Ye, tean ka imah Bang. Dagoan ka ku aing, ha? Bang. Keluar sia. Ke. Aya naon ieu teh As? Sia ulah api-api teh nyaho goblok. Sok ayeuna diadu jeung aing. Awas ya goblok, aing can eleh ku sia. Hiji waktu aing datang bakal deui ka dieu, bakal dipodaran sia ku aing. Halo guys, assalamualaikum, welcome back. Jangan lupa like and subscribe ya. Karena tombol lonceng itu gratis guys. Cek aing ge jerok, madi. Rolling and action. Sia ulah api-api teh nyaho goblok. Ini gimana Bapak deui tah? Sia ulah api-api teh nyaho goblok ayeuna. Rolling and action. Rolling and action. Sia ulah api-api teh nyaho goblok. Sok ayeuna diadu jeung aing di dieu. 1, 2, 3 rolling. Rolling action. Lanjut teh, buk oge. Ke kamera. Ya, rolling and action. Kali mang di gimana? Kumaha. Oh, kerbau geus. 3 action. Heeh. Urang mukana ka mana? Kasari menyoka orang. Bogona ka urang tuh, Pak. So, malu-malu bae ka mana ge?